Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasabbit lisani wahdi qawli bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la taubata li taibi hatta yansilu batnahu minal haram biti bikasbihi. Al-hadis langkung tipayun urang sami-sami manjatkeun puja sinarang syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Sholawat beserta salamna salalamina urang curah limpahkeun ka junjungan urang sadayana, yakni Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekhilaf kafala keluargina, para sahabatna, kami jami'at muslimin muslimat tubuh ka urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para ahli mingon sadayana, alhamdulillah dina ieu waktos urang sadayana tiasa kempel deui dina ieu tempat anu mulia. Kalayan mudah-mudahan kempelna urang sadayana dina ieu tempat masih ngajengkeun wasilah kana bertambah-tambahna ilmu, oge masih ngajengkeun wasilah kana ngingikeun rahmatna Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sadayana, dina ieu waktos urang nyayoskeun dawuhan Kangjeng Nabi. Saur Kangjeng Nabi, la taubata li taibi hatta yansila batnahu minal haram biti bikasbihi. Janten hadirin sadayana, ieu hadis teh rek nyaritakeun dina masalah tobat. Naon sababna? Sabab tobat teh pintu menuju urang ka akhirat dina kaayaan salamet. Jadi keur urang mah tobat teh sangat penting. Sabab menuju ke urang ka akhirat, supaya di akhirat urang salamet teh melalui tobat heula. Naon make kitu? Sabab karasa ku urang ti isuk nepi ka isuk deui teh ucapan jeung tingkah laku urang pasti aya nu tiba kana dosa. Ya dirasa-rasa kurang heueuh. Sedengkeun jelma lamun maot atanapi lamun ka akhirat, di akhiratna mawa dosa di dunia teu katobatan. Mangka wayahna moal waka diasupkeun ka surga dan naon da dina badana aya kokotor, pasti dikeuman heula. Ngeumanana kumaha ila atawa sakedeung kumaha
kokotorna. Lamun kokotorna bandel nyembeurna dalila musan. Kokotorna ge aya mah ke kebun nyamalila meureun sahancunge. Supaya urang-ulah dikeuman, ulah diseusehan ke di akhirat, mangka ayeuna kesempatan pikeun urang kudu ngalaksanakeun tobat. Ari tobat teh naon? Ari tobat menurut bahasa mah arrujuk, hartina kadar-kadar balik. Depan ari maksiat teh migawe maksiat teh seolah-olah urang teh ngajauhan karena Allah atanapi ngalaksanakeun aturan Allah, ngalaksanakeun larangan Allah. Lamun urang tobat tina maksiat eta urang teh seolah-olah balik deui kana aturan Allah. Ya. Di ngaran tobat teh arrujuk, hartina kadar-kadar balik cek bahasa. Ngan tina tobat ade supaya ieu lah gampang cenah dosa ka Allah masa tobat we ka Allah maaf ngampun. Nya babari teh tobat keur nu bisa. Anu teu bisa mah lapur we. Sabab dina tobat aya rukun jeung adab-adaban. Ari rukun anu matak ditarima kana tobat, ari adab mah nu matak nyampurnakeun kana tobat. Berarti lamun dibundang banding antara rukun jeung adab mah penting kene rukun. Itu mah nyampurnakeun, ieu mah nu matak ditarima. Di antara rukun tobat teh ayat 3 ayat salasna mah kumaha dosana. Nah secara global heula we rukun dina tobat teh ayat 3. Wah, jadi nu 3 ieu teh ulah teu dipigawe lamun urang tobat. Sabab nu 3 ieu teh anu mata ditarima jeung teuna. Hiji annadmu hartina, ketika urang tobat tina hiji maksiat urang kudu boga rasa hanyakal hiji tah hanyakal deui kamari tuh hiji udah ku hanyakal kamari urang ngiluan judi online nepi ka bea hanyakal itu bisa bea kita nih kalau dosa mun moal hanyakal heula hanyakal hiji nu kadua al iklah hartina kudu ngeureunang tina eta dosa. Moal eureun aya namanya tobat ka Allah. Katilu al azamu bil mustaqbal hartina ngajam janji dina hate moal balik deui kana dosa. Moal abdi harus dimulai ayeuna moal ngalakukeun dosa eta deui ngajam dina hate. Tilu lamun nu 3 ieu dipigawe yakin dosa urang ku Allah bakal tobat urang ku Allah bakal diterima. Hiji harasa hanyakal, kadua ngeureunang kana eta dosa, nu katilu ngajam dina hate moal ngalakukeun deui. Kita yeuh. Ngan lamun dosa ka Allah, itu dosa ka Allah nya. Jadi pandosa ayat 2 hiji dosa ka Allah, kadua dosa ka Allah jeung kapapada manusia. Nu 3 ieu mah khusus keur jalma anu boga dosa ka Allah. Seperti geun mabok, judi, ya. Terus naon deui? Seueur dosa nu langsung ka Allah. Ngan lamun dosa nu langsung ka Allah ku sabab jadi dosa nanti ku sabab ningakeun kana parentahan wajib salat, zakat, puasa teu dipigawe jadi dosa. Tah lamun dosa na ku sabab ningakeun kana kawajiban wayahna syaratna nu 3 tadi tambahan hiji. Hiji tadi kudu boga rasa hanyakal urang kamari teu puasa dina bulan Ramadan. Buah mangi deui buka moal hiji.
Kadua ngeureunan tina eta dosa nu katilu ngajab dina hati Gusti lamun abdi umur abdi nepi deui kana bulan Ramadan abdi marek sakuat samampuna abdi moal bocor kos bulan kamari ieu kan nu kaopat wayahna puasana kudu dikodoan nu tilu dilakukeun ari nu kaopat henteu moal ditarima ku Allah tobatna kamari tetep puasa teu urang teh 2 poe ayeuna kodoan nu tadi lakukan tilu tamahan kudu dikodoan. Wah, abdi mah Gusti sanajan bulan puasa usul manit ge daripada kudu bocor moal haid abdi mah kitu. Mau kumaha? Ya jauh. Mari babakalan yang hajat di subuh keneh di mana teh. Ari kitu mah lamun teu babakalan mah abdi mah rek puasa. Tapi rek hari teh ieu lamun teu diarit kumaha? Ari deur teh hari pek tetep kuat. Ribu menang sakalian haus minum ngan geus tong deui tong nginum alung sakali kuat jangan ngan wayahne kudu dikodoan nya wayahna ngan lamun babakalan di awal geus ngajak mere kuat kawannya eta dosa eta ya dosa teh nah sebenarnya gitu urang teh teu salat dosa-dosana ku sabab ningakeun kawajiban mangka nutilu tadi tamahan hiji jadi opat yakni kudu dikodoan urang jujung kelar tengah penting Gusti bari lewe abdi moal ngalakukeun moal niatkeun salat deui nepi ka terus ari dikodoan teu tobatna ku Allah moal ditarima sebab aya rukun nu kahiji nu kaopat nya kudu kodo lamun ningatkeun kana kawajiban baheula 2 tahun abdi makaya geus nisab kana zakat wajib teu dikaluarkeun daya ingat ayeuna aduh abdi rek tobat kamari teu zakat wayahna kudu dikodoan namun tobatna yang diterima nah eta dosa ka Allah langsung tilu lamun dosa ka Allah langsung ku sabab dosana ningatkeun kawajibanna jadi opat yakni kudu kodo kadua dosa ka papada jalma seperti mana mau manga mau ganas ya none pada jalma dosa ka Allah jeung dosa kepada jalma mangka rukun tobat teh nu asalna tilu sami jadi opat hiji hanya kal kamari mau jamu batur hanya kal kamari mau samput batur kadua moal dieureunnan teu ngalakukeun deui nu katilu ngajam moal cukat cokot deui barang batur nu kaopat wayahna kudu bebeja mentarido kana dipao kamari sanajan nu tilu dilakukeun penting jujung kelar ka Allah abdi mah tobat dina maokan tapi ka jalmana teu menta ridho mangka wayahna Allah moal narima tobatna ya moal narima tobatna jo urang teh tobat urang kamari mau hayang tobat datang Oci dampura kamari teh hayangmu itu teh cenah ka mana cenah eta nya eta kamari teh jeung barudak urang tadi beucit we hayang menta ridona Wajar wajib wayahna we kudu digantian wayahna kurang gantian gantian urangmu wayahne cek wajib teh henteu diridokeun mangka Allah ge moal ngampura moal narima tobat jadi lamun dosa kepada jalma mah Allah kumaha eta jalma nya wayahna teuing nya sok aya geuning nu mau koropak bingung eta ngetampurana kan koropak malokan masukanna meureun sadekah emang ya cara ya sema di Jakarta liwat milu sholat ngasupan 2.000 kumaha di Jakarta ngetampurana aduh panjang mah jelemana kinu dipauk teh kurang geus panoot kadang-kadang canot nanti ka mana pinat baheula urang ke SMP sok ieu cenah sok daang bala-bala darmaji kada alita dibayar hiji ke SMP baheula nu dagang lagi geus maot cenah ayeuna mah kumaha urang tobatna baheula urang teh nyokot eta nyokot bala-bala teh kira-kira 20.000
eta nu 20.000 lamun teu aya ahli warisna teu aya jalmina jeung teu aya ahli warisna nu 20.000 teh amplokan geus diamplokan datangan ka DKM ieu aya nu nitip sedekah kanggo masjid ting sabaraha jero ti saha ti anu bejakeun ngaranna mudah-mudahan ganjaran masih diduikeun ka anu padahal urang balikeun duit baheula nya itu bejakeun mudah-mudahan ganjaran masih diduikeun kitu atuh bisa hese nya nah sabab supaya ulah ditagih ke di akhirat lamun ke ditagih di akhirat waduh bahaya nah make bahaya sabab coba ya lamun urang mau duit di dunia 1.000 ieu kabawa ke akhirat di akhirat ditagih maka mayarna teh lain ku duit 1.000 tapi ku 1.000 rakaat eta 1.000 teh rugi mah rugi atuh urang aduh nang salat teh menang 1.000 rakaat dibikeun ku sama boga hutang can mayar boga naon kitu aya patali jeung manusia 1.000 perak dibayarna 1.000 rakaat mungkin di akhirat penting ayeuna lah beresan mata sok aya geuning tina pengumuman di lain gaduh samatan lengkap wae cenah bisa aya beuneurat kitu sabab engke teh di akhirat teh bakal aya jelema anu rugi-rugina nu kumaha yakni jelema anu maot angkalipung di dunia na mawa kaalusan salat kaalusan salat mawa kaalusan sedekah mawa zakat mawa kabeh kaalusan miting di bawah ari pek teh geus nepi ka akhirat teh loba lagi da loba sangkut pautna jeung manusia mangka kaalusan dibayar-bayarkeun bayar-bayarkeun aduh pek teh teu mahi kaalusan di make mayar hutang masih kene aya kene patali jeung manusia mangka kagorengan batur dibayar dibikeun ka eta jelema rugi rugina jelema eta nya tak wayahna ya rugi ya keur mah kausan urang bea kagorengan batur ditungleupkeun di ka urang mata kapungkur emot buruk sia hirup mah kudu beunghar sawah kebon di mana-mana ketika maneh pelak-pelak campur air mau geunah cenah sia teh buka tagih-tagih keun ke di akhirat. Kumaha kitu tujuan. Ya, lain hayang dipao nya. Ngalamun gitu, kusabab loba urang. Tapi urang teh korek deui. Ngan eta mah nu palencung we. Ya, mangka geunah cenah bakal aya tagih-tagihkeun. Tuh aya kitu nya. Masya Allah, mantap pintu keselamatan kurang ke akhirat teh tobatna lamun langsung dosa langsung ke Allah tilu rukunna lamun ningatkeun kewajiban jadi opat lamun dosa papatali jeung pada jalma jadi opat hiji rasa nyakal dua ngeureunang tina dosa dua tilu ngajam ka opat kudu menta ridho heula ya berat sama pada jam itu kan kunaon cenah make kudu tobat nu hiji tadi nu kadua pangna urang kudu bisa kudu sering ngalaksanakeun tobat ka Allah teh sabab supaya urang dihampangkeun dina ibadah sabab beratna awak urang ku dosa teh mata berat kalaksanakeun ibadah toh kasakeun nya wegah berjamaah mingguan wegah naon naon cek urang ieu ari batur mah ini wae berjamaah ari batur mah ini wae mingguan ari jag-jagna asa jag-jag keneh urang tapi kunaon batur mampu ini tadi urang teu pikiran buat tingkah laku urang buat dina badan urang teh numpuk teuing dosa ya numpuk teuing dosa kadua pangna kudu tobat teh supaya ibadah urang diterima. Naon sabab lolobana ibadah teh lolobana mah ibadah sunat. Jadi lamun ibadah sunat mah sapertikeun sedekah sapertikeun barang bere lamun tobat mah sapertikeun bayar hutang kira kitu cukup. Kumaha kitu? Urang boga hutang ka warung 20.000. Hayo we ka warung teh bahasana ieu mang mere 10.000 tapi lain mayar hutang mere we bahasa teh
merek nanti terus 50.000 tapi hutang mah dibayar, kira-kira hutang lunas mah mau ada dibayar, dan itu mah bahasa lagi merek. Lamun kurang terus duduk sholat sunat tapi tobat teu daek, maka eta teh di antara umat teu diterima ibadah teh usabab urang tara tobat. Mata tobat ya Allah nya, tobat teh istighfar we eta. Eta dina masalah tobat. Rukun aya deui dina tobat teh yakni nu tadi teh adab-adaban nya, supaya kamalut taubah, supaya tobat urang sampurna. Di antarana adab-adaban tobat teh hiji salat sunat tobat nya, ibadah salat sunat tobat. Ada salat sunat ngaduduk, ari nu rukun tadi kurang tadi pigawe. Awas dibaliknya. Katilu kadua na adab-adaban dina tobat teh, tah ieu teh cek Kangjeng Nabi tadi, la taubata li taibin. Teu disebut teu sampurna tobatna hiji jalma hatta yang silabatnahu, sehingga di eta jalma teh dina jero beuteungna teh bersih minal harami, tina barang-barang haram. Ya, jadi itu bisa disebutkan sampurna tobat hiji jalma lamun dina jero beuteungna masih aya keneh perkara anu haram. Ku cara kumaha kabersihkeun non perkara haram dina jero beuteung teh, yakni binti bikasbihi, yakni kasabna kudu kasab nu alus. Lamun tani nak make aturan agama teu wani ngalegaan sawah ku pacul. Lamun bisnis, lamun dagang nak make aturan agama teu kasabna teh teu lepas tina aturan agama. Tah eta kasab nu alus teh eta teh keur ngabersihkeun beuteung urang tina perkara haram. Ieu tong boroni perkara haram anu aya dina jero beuteung urang. Dalah ning baju. Ieu aya hadis Kangjeng Nabi, saur Kangjeng Nabi, manis taro syauban bi asyarati darohima wa fihi dirhamun min haramin lam yataqabbalillahu salatahu madama fihi. Cek Kangjeng Nabi, urang meuli baju hargana 100.000. Nu 88.000 mah ieu mah duit halal. Ngan aya 1.000 ngajejegan tina 88.000 hayang kana 100.000 teh 1.000 hanya kalau 1.000 ieu duitna haram. Mangka salagi salat make baju eta salatna ku Allah moal ditarima. Eta 1.000. Jadi berhenti na anu 100% teh 10%. Ngomongkeun tina 20%, ngomong 30% tina duit haram, ngomong 100% mah tina haram. Ieu maka karek 10% tina 100 aya nu haraman, mangka eta teh ditolak ku Allah salatna moal ditarima. Aya di eta. Eta teh dipake teh di luar awal. Komo lamun dina jero awal. Ya. Jadi usahakeun kasab urang kudu ulah nyimpang tina aturan agama. Sabab lamun nyimpang tina aturan agama hasil mangka sabab haram teh dua. Duit haram gitu perkara haram perkara haram teh dua. Perkara najis teh hiji najis datna haram datna, kadua haram ngalakna gitu. Ari hasilna dagang ada teu nanaon eta ge. Seperti urang mau mangah nama teu najis, teu ieu cara ngalakna. Cara ngahasilkeun ngadatangkeun mangana ku secara mau ta eta haramna. Ari mangana mah teu najis. Ya, teu najis. Nah, mata usahakeun sabab moal sampurna tobatna hiji jelema
salagi cek Kangjeng Nabi dina jero beuteungna aya perkara haram. Mudah-mudahan we nya urang masih ulah tiba atanapi mudah-mudahan dina awak urang teh masih disucikeun, masih dibersihkeun dina barang haram. Amin. Urang tinggal ngadoa we ka Allah, usaha urang usahakeun. Aduh ieu masalah cek urang moal. Oh kitu urang. Oh ieu mah teu akur ieu jeung ilmu jeung aturan agama moal. Nah eta intinya. Sabab cenah geuninganan. Ya. Ya, seperti kieu cenah perkara haram nu asup kana jero beuteung urang teh seperti bensin atanapi seperti motor di bensinan ngan bensin nanti campur bensin campur cai kirana motor eta majuna da tetangga atau ngapersan gituan pasti motor teh dan campur pan bensina jeung naon bensin jeung cai lamun motor di bensin teh ku bensin anu pangmahalna mangka nya maju nanti kabelesat emang aya jerat-jetan. Nah lamun aya motor di bensin teh ku cai teh hungkul boro-boro maju hirup ge moal. Awak urang di eusian di pano di eusian kadang-kadang aya nu haram, kadang-kadang aya nu henteu, mata kadang-kadang daek salat teh berjamaah. Kadang-kadang gitu, kadang-kadang naik limuan, kadang-kadang kadang-kadang naik wiridan, kadang-kadang ngalamun aya jamaah sholat ini na ibadah teh, ini ibadah teh, moal salah di bensinan aku cai teh, moal maju. Ngalamun aya jamaah, aduh ieu mah gatol, mingguan selalu aya berjamaah, Jumat pagulana, wah pokokna mah sholawatan ayat naon sakur ibadah dilakukan masalah bensin ieu mah bensin pamahal. Masalah ieu mah kasabna anu didaharna selalu barang halal. Sabab eta ngaruh cenanya wegahna ibadah teh ku sabab katuangan. Mata banyak kitu dina katuangan nya syariat nama sapertikeun Buya panyalu anjeunna yuswana kapungkur abdi kitu teh geus 82 ayeuna mah sabarang tapi masih keneh kuat ngadahar daging domba, masih keneh gagah, masih keneh cangker. Ditanya ku batur, "Buya, naon rahasiana?" Buya mah asana ngora we geus salat teh. Cek anjeunna nitip kade kadaharan ulah sagawayah sakitu. Anjeunna mah datang ngadahar martabak bangsa kue-kuehan anu dipeser ti toko-toko. Paling anjeunna mah pisang, opak kitu we nu didahar di kampung-kampung. Matak badan teh selalu sehat we. Muriang saeutik nok hayang kampung hiji beres cager aja. Ya, jadi biang nanti sebenarnya tina katuangan pada urang mah naon eunah dina letak lah pokona mah. Kadang-kadang nu dokter dilarang ge kadang-kadang tara didengi urang. Sehat we. Cek dokter rek hade ulah kadang amis-amis ku sabab aya nu ngeunah ieu nu mere nuntung nama beak deui we teh ka dokter deui. Cek dokter kunaon teh Pak kamari kadang amis-amis udah mani mah teu ngalar pan kitu. Komo lamun di daharna teh barang-barang anu teu halal. Nya eta di antarana. Jadi urang teh kumaha urang da urang mah jauh tina dosa hese sok aya kieu jelema teh lah keur naon tobat tapi suka oge digawe di dosa nya eta teh salah naon salahna sapertikeun kieu atuh naon maneh make dahar deui suka ge bakal lapar deui geus tong dahar deui suka bakal lapar deui cenah atuh lapar pada dahar deui we tah tobat ge kitu tobat migawe dosa atuh tobat deui nonesena nya ulah sampaikan numpuk dosa tina awak urang. Jadi kudu sering urang, sering maca istighfar, sering tobat, lakukeun rukun anu tilu tadi. Lakukeun tadi nya cek urang astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Bari ingetkeun dosa urang. Bari tadi teh hiji hanya
kadua mami gawe deui katilu na urang eureun tina eta dosa terus urang teh istighfaran sabab istighfar eta tobat eta mata ngababarikeun kana rezeki kunaon urang make hese rezeki ku sabab kahalangan ku dosa-dosa urang. Abu Hurairah teh seorang sahabat pinter otakna kekayaan melimpah. Ditanya kepada sahabat teh Abu Hurairah naon rahasiana anjeun masa kumpul hijinya pinter nya sahabat nya beunghar pan kadang-kadang ieu mah beunghar tapi biasa ieu mah ilmu gede harta loba bari sahabat bari gagah luar biasa cek Abu Hurairah rahasiana cuma lobakeun baca istighfar. Abu Hurairah keur kedul maca istighfar keur kedulna sapoe sapeting teh lobana 12.000 keur kedul eta teh 12.000 keur kedul urang mah keur bageun lagi moal nyampe ka dieu ieu mah keur kedul masyaallah ieu urang nya atuh 1000 naon kitu 1000 sampai sapeting ya alhamdulillah astagfirullah wa atubu ilaihi astagfirullah wa atubu ilaihi rek disakalikeun mana rek dituntut tina urang pada resep kiridit kumaha carana tos netepan 100 nya tos netepan 100 tos netepan 100 sampai sapeting teh 500 bener 5 kali lah ya orang mah ditingkatkeun aya mah 100 netepan 1000 da marilah tuh astagfirullahaladzim ya eta urang menutilu besok duh bang hapur astagfirullahaladzim li wali daya ya eta kalemahan urang teh ya mudah-mudahan we minta ka Allah mudah-mudahan urang teh masih dibersihkeun tina dosa yakni urang teh supaya gitu dibere daek ngalaksanakeun tobat ka Allah di mana urang tobat urang masih aya dina panampian Allah ujungna atanapi hasilna tina ieu mingunan mudah-mudahan urang sadayana usahakeun urang teh hiji kudu sering maca istighfar kudu sering tobat ka Allah nu kadua usahakeun ketika urang usaha ketika urang kasab usahakeun samampu urang kudu kasabna anu alus supaya hasilna anu halal ketika dituang urang dituang ku pamajikan urang dituang ku anak urang eta teh jadi tamak atanapi nyerdaskeun kana otak malapun urang amin ya Allah ya rabbal alamin sakitu pangintennya kirang serang langkung ngapunten disuwunkeun wabillahi jarasan simabi lepat yakin eta maka budaya simabi upami ayeuna sallallahu alaihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.